Assalamualaikum, punten Ibu tiasa ngawaga waktos sakedap kanggo ngawawancara ngeunaan dampak COVID-19. Mangga. Tepangkeun nami abdi Rizka Septiani ti 10 MIPA 2. Pami nami Ibu saha? Ibu Aat Ratini. Ibu teh gaduh murang kalih. Gaduh. Dampak COVID-19 ka murang kalih nu sakarola teh kumaha? Nya dampak nama atuh da murang kali teh belajar di bumi jadi katinggalina teh jenuh. Nya kitu katinggalna teh jadi mendingan sakola biasa angkat kitu katinggal. Nya meh rada sakedik aya hiburan gitu. Pami sakola online menurut Ibu teh efektif teu? Henteu. Soalna nya kitu teh katinggalna jenuh teh jadi karunya we kitu ka murang kali teh gitu. Pami dibandingkeun sareng sakola offline mending mana? Ya mendingan sekolah offline atau jadi tiasa meureun murang kali teh naroskeun ka ibu guru atanapi di mana teu ngartosna meureun karerencangan gitu. Pan dina pandemi ieu teh aya protokol kesehatan. Pami tanggapan Ibu anu teu patuh kana protokol kesehatan teh kumaha? Nya eta mah sami sareng nyepelekeun kanu panyawat beuneuan ada urang teh sieun geuningan ku panyawat anu sapertos kitu teh. Jadi nya urang teh kedah patuh we kanu protokol kesehatan gitu supados ieu panyawat teh ulah sampaikeun ka nerap ka urang gitu. Harapan Ibu di waktos pandemi kieu kunaon? Harapan abdi mah nya sing engal-engal beres we sing engal berakhir ieu panyawat teh da mendingan meuni seueur ngadangu teh anu tos ngarantunkeun teh mah anu dirawat mah anu naon namina teh isolasi mandiri. Jadi nya urang geus sieun we. Oh gitu, mohon Ibu atos ngajawab patarosan abdi. Punten bilih aya patarosan nu kirang merenah. Punten oge atos ngawaga waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.